Bah, ya para aing. Nges makin tunduk bae nges aya esian ieu kuduna mah digebot. Nu lain mah geus digebot lah. Karena sahanya yang nita. Bah, mending nong nyerang da bae kitu nya. Sugan nganggur. Set, dengekeun nya. Iya, poe iya, ulah ka mana? Engke burit, mangkat bagawe di tungguan ku kakak di ditu di terminal. Ulah eta ka mana? Ulah ulin. Ya can siap cuy mah gawe. Nah, kan siap. Geus ieu Siun, saha? siun keneh mah. Siun, jadi kakak di ditu. Siun segala. Sasab ke bengkangna. Nah, hanya sasab. Kudu bayar asap gawenya mah. Ih, itu pasti. Gawe na jadi imah ge hees. Ulin, nu aya gelut bae unggal poe tekan lieur indung teh. Ari kitu mah siapkeun bae burung eta na. Pakaian sagala nu wadahan kana tas. Kayak kumaha dieukeun. Nu mana tuh teh nyaho pakaian age jangan Itu di jero bara pilihan. mata. Ulah nu hade bajuna. Tuh, ini adat nang geus boga duit karak. Meuli nu bagus. Tuh, ini rombeng ngelos. Mas ya, manek nyaran baju heula. Ulah eta teh daek. Awas. Oh sih, mangke bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Weh, berjalan hati kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. Diok. Nah. Aing. Nek nanya ka diri deui lah, jebar arosan Ustaz pelo Oh, deui, iya. Ustaz pelo deui. Nya, ampura bae nya urang ieu kitu ngaganggu katenangan nyerang da. Terus nek naon? Jadi Kaganggu bae. pare urang teh ngahaluk. Ngahaluk. Budangkeun. Oh, diceklan ngauluk deui. Kumaha tuh tak kitu? Geus asak. Oh, sasak. Ku digebot, janulan mung digebot ieu. Hmm. Kaur teu nyerang da. Iraha. Kiwari. Nanya kiwari ngadadak bari ngajak bagawe. Nang waktu bae. Waktuna ayeuna Jangan teh kaur tuh ya mah. kaur. Heeh. Ya geus burung ari teu kaur mah nya nu lain bae. Oh, gerak ka ditu. Oh, Nah, nya. bagawe. Ora ya. Bae ieu. Yuk, Assalamualaikum. salam. Hara rese yo nyerpi duit di kampung edas bet kemana yang geus kieu. Oh bener Jo, dan nek usaha-usaha naon ieu mah di kampung. Oh, jauh usiman. Oh bet di kampung mah kudu ausiman bae, lamun teu ausiman paila eueuh. Oh, kumaha ieu Jo lah, bah. Kudu gawe ka kota meureun. Boro teh ka kota deui. Kudu orang dalam barang. Oh, Kudu make persyaratan. atuh persyaratan lengkap kudu naon ngaranna? Uga pengalaman barang. Sedang teh urang kadinya kan cenah, pira kudu aya pengalaman bae. Kudu orang dalam bayar deui teh urang nek nyar gawe deh barang. Kejer keuning mah ngan seukur asup doang. Ribet Jo. Oh bet edas paila di kampung edas. Oh. Pas aing ngalewati pipirima ge tai cang sake deui. Oh, eueuh tak tai daging kotok. Iso wae dia Jo. Ya percayaeun ya. Ya mah wae dia Jo. Assalamualaikum. Salam. Sagar. Cager. Ayo naon nih Ustaz Telo? Iya, orang naik ngagebot. Sawah di mana ya? Tuh. Aya bae jeung ngopi ngarokok mah. Daek teh. Kumaha bet? Sawah. Ngagebut amat ya. Atuh ulah gengsian sih hirup materi ya. Tadi butuh dahar butuh nanaon. Oh nya, Itu pasti. oh burung. Kumaha? Atuh yang mah siap-siap bae. Tina karik tina diana tah mah siap henteu. Oh ayo burung. Kamu nek kemari. Tadi itu ka sawah ka Ustad. Ayo bising telat teh pagayaranna. Moal langsung dibayar, anggeus bae langsung dibayar ku Ustad, tenang bae. Ulah ngolo. Moal ka Ustad mah jujur mau ngolo barang. Bogo Ustad Kiwari mah beuki ngolo. Oknum tama oknum. Nang mayaran saha terus mitnah kana Ustad gitu tama ceritana. Ayo. Ayo. Ih,
ya aing asap nek ka Jakarta jajan boga ongkos kemana ya aing nyari duit lah ayah tah bagawe ya anak teh boga ongkos kemana ya aing nyari duit lah itu usah pelet lah kebenaran kada gasa kadang naon geraan beuh rese isi gerak ka sawah heula urang kana nyerang da heula gitu banyak naon duit nyembu ayo tuh aya ya sok bayar ngagebot akhirnya naon gila ngohol gila usaha kagolok iya hati-hati guys sok aya ngagebot pugu mah aya nu ngangus ngagebot mah terus duit gak aya sebenarnya mah cuma jeung upah nu ngagebot ari demi nyai mah atuh kurang siap iya duit dibikeun kana nyai sih buku butuh ya lah jeung jeung eta ya oh ongkos enggak duit baraha 100 gede-gede aja tenang bae oke nyokot heula nya ka ditu ka imah Oke kayak itu di tangguannya nya geraan Assalamualaikum Waalaikumsalam ayo ngebot yo bisa yang ngebot Capek ya? Bawah sana lain. Di kolot baheula sih meureun ya. Oh, meureun. Eta rasa kual kain. Anggeus moal ya kurang bakal ayo sapoe. Anggeus kadang naon. Sabaro. weh angges Anggeus tinggal Iya biasa perhitungan. teh ngap ya. dengekeun heula nya Naon? jadi nyirang da teh si Asep teh ngegawe jadi induna si Asep teh teu boga duit minjem kana urang Maju. bayaran jeung maneh teh dibikeun kadinya Pan kitu Pak tuh. atuh engke pas lamun boga duit ke dibayar deui Aku butuh lagi kiwari. Lagi iya. karunya kana nyirang da urang mah ari mas maneh mah masih muda gitu masih aya keneh lah pisiareun duit teh Aku iya satu-satunya duit. Jalan iya ngagebot. nya ari kitu mah kitu tadi usahakeun paling besok arek tuari mah nya tadi teh karunya kana Ma Asep nya deui mah nyerang da anak yatim nya kumaha deui nya jadi orang kudu adil gitu karena hirup teh gitu Anggeus burung ge guys pokona namanya. Awas. Ah. Tunggu. Kok edanya sarua bae jeung oknum tama. Oh, Ngolo kan ditindas tek wae ngeureun. omongan doang manis. Oh, Enggak, akhirnya tuh ngadesek kana hate. sarua teh oknum gitunya. Oh. Bah, bisa jadi barang ya yang gawe kudu babeh kan orok kudu pamitan heula. Gimana ya oroknya? Urut ya, karena numpang deng aing kudu babeh jangan ya. Jo, tadi teh nya usah pelo ngomong Asep nek gawe cenah. Beneran cenah. Sinya we ini. Aku daekeun sih, bener ge. Atuh mah nya mun tama. Nah, Hei, Iya tadi ngomongkeun. Sep. Cek Ustad pelo dia nek gawe nya. kumaha yang tadi cacahan, tadi hayang cacahan yang dia. Jadi aing tak maing. Ya keukeut tuh hayang gawe bae. Padahal can siap. Pangeus kuduna berubah banyak. Yang ngeredak amat tuh. Teu nyaho aing ge. salah nyok serius amat amat pokoknya Terus berarti nek pamitan yang karena dia mau nama, ja iya angkat aing sore. Nah, eta udah meninggalkeun kitunya nya. Ing kumaha tuh. Geus kuduna buah ngaran-ngaran kahirupan kudu berubah buah jak kurang baheula geus kumpul-kumpul kan baheula ke raya Erna. Erna ngingetin kawin bedeg
aing geus kuduna bae ieu aja hampura aing nya atuh pa aing nitip kana ulah pang ajakeun mak aing pang taong-taongkeun bisi gering bisi naonnya Kata iya dia. iya ke burit ditangguan ku ke aing cenah jam aing kerja siap di imah nyap-nyapkeun baju geus kuduna berubah pokona meureun ieu mah nya hampura aing nya Amat tuh. Batur bajun. atuh kayak mah aing bae burung enek angkat mah Ano yung asap na bawal na. Ya, ano na. Laho yung sumin na himaunin. Oh, may bas himaunin. Kung na bawal hep, ya. Naluwas ayon yun na sumin na. aing ti marana tuh mau ieu Iya, ini kan kebot. Ini kan kebot. oh tak, agak belum. Kalapa tuh ngorong aing non bae kaget aing. Dengekeun sih. Nah. Aing jeung adonya dititah ieu ngagebot urusan pelo Oh. di janjian di upahan eta lamun geus anggeus pas poin ditanyakeun deui nya upahna dipenta ngomongnya di upahan Mana sih itu puguh. nyaho aing ge Euy, bae atuh dimanfaatkeun sih Jo, loba pakaian eta mah. Daripada duit eueuh, mending naon-naon tah. Muka benang deur lain tah. boga Benang deur urang alah hedang deur yuk. Sampai sampai mah aing angkat gawe, nyeun mah meunang lah urang. Halah, ayo ya. Cek pedang deur satu nya. Iya, oh sajar hayu urang lah. Yuk. Celebul. Pagi amat. Kan bermusuhan bisa gitu kan. Agak amat yuk. Bo, benar. Ketekan orang ini mah. Baru ndak kata. Kenana tak? Dan maling dang aing tak. Oi. Oi, kenan tak? Woi, tetero. ai maling dia mau ke hutan Bak kerja saya kebot. Iya. Munjaknya. Udang. Dan ya. ai maling Heeh, dan tapi ada ka Ustad boga ieu hutang kana urang hutang keriraha. atuh ngagebot teh dibayar Pandit nanti bikin kana ma aceng, ma asep. naon disebut maling tuh urang mah nyebut dang geng urang mah eta bae lunas Atu lain deui. Jadi kieu ka Ustaz daripada orok ieu duit eueuh atuh mending dangder di ala. Ari hutang piutang mah lain kitu carana. Dangder mah dangder, hutang mah hutang beda. Ah, dek ka Ustaz kieu ya. Heeh. Ka Ustaz kan jelema ngarti. Heeh. Jelema boga. Heeh. Pira kudu bangsa kami ieu haralang lapar Ari teu ditulungan. Ari mending menta tibatan maling mah. Belum tentu dibere. Dibere ku ka Ustad neksa. Truk ya. Tah, mending kieu. Heeh. Ustaz, sangkan ieu dangder ku urang ieu di dahar ngeunah ngajadikeun ganjaran kana Ustaz, mending diikhlaskeun. Salarana hukum di mana-mana hukum pasti aya kisosna, aya hitunganna, aya Berarti kumaha hukumanna. kuduna? Mending dibeli bae. mana dibeli Atuh mana duit da? Atuh nyiar sorangan sales mah. Geura anu eta bayar heula. kan ka Ustad boga hutang kana urang Degekeun. Karunya kana jang asep. Anak yatim. Boga duit. Atuh mah jadi ikhlaskeun karunya ning kitu. ikhlaskeun deui yo keringat Teu urang bisa. yo keringat urang Teu bisa kitu. Lah, bawa rok kamu jeung bawa Baru tak keluar di omongan bener. Kalau di main ambil gak tedang dorong capek macu juga mental naon. Pengasem doang. Ya penting seueuh langsung dalam dangder mah. bawa meunang Bawa meunang kan urang. Ai bedu. naon Gawe tanya angkat gawe. oh Ayo bang yuk. Ayo sandarna yuk. Geus iya mah aing nyar-nyar. mak
Mak. Oh, sila PR mayo po liur. Kenal sila. Bung Puro PR. kan baik. Usok wala PRD bae betul liur ja. Nah, ini PR. Ngopong Udah, sian keun. PR serangan dikerjakan tuh lah ngomong baik. Pagahan keun. Yo, ma, iku mah yo pang baca kenyo. Adi baca sesorangan, ngama-ngama sesorangan. Nanti ya hewan apa yang makan tumbuhan sebutan lo sih nak munding tanek naon tadi dinyata gerak rati lah bukan Munding. nanan las esian nyata indung ker Munding iyo. ha asa badaya munding naon batur kerba beres ya lah naon bae deui meni maka ditu tuh kakak dia iya siar burit ya lah Yang hungun kayak kadi kayak angkat mabalik. Kage. Sang tah na yang di deui kun PR. Kita datang dah lah. di mana tuh yang rasa amat jadi tangguhannya lah Boho. oh bae alasan bae oh tangis dulu di peresan ku inung tah Boy angkat iyo. itu pasti tuh ngeraguan kakaknya di situ kumaha ke Mandi heula burung. oh sih itu lah angel Mak. Asep berangkatnya. Tampura tamu. lah eta tekarasan tebagawena buku ongkos nage menang eta Lamun asep teh kebal yang ngaribu kan emak. oh asing masadatna pasti dipae Doakeun asep. oh pasti kolot mangadakan lah eta Kalau semenang duit, asep janji. Eta tangcut manis soek, picun. pasti tebagawena eta nu hade eta Utang nu rombeng balangkeun jeung naon. itu pasti naon tuh Kayak asep dibelikeun cangcut nu aneh nu masarelek. Ya. jangan tangan duitnya Pura asep ya, asep berangkat heula. ulah tekarasannya udah ditagih nang hutang Jaga ke rumahnya, misi mah kering, urusankeun. Aja berangkat heula gawenya. ulah eta hati-hati di jalan ulah tesap kowe balik Bet, yo ampurannya. Oh, siangnya. Tulus bayi diangkat. Kumajak mah aing geus ditahan bae geus kuduna bawa kayaknya angkat. Berat ya kalau misalnya biasa. Yakin dia mau pamitin kana Jumina? Cuma aing. Dapat cuma aing pamitan diajak mana mesti pedulin ka aing. Kita membejak punya kudanya. Kalau mau tenang. Dah kena aingnya. Sikat terasa gede-gede. Nah, pulah pohonnya. Oleh-oleh. nu hadenya sep nu karasan Aduh, ayah sebelah. Jangan ubah, apa ini lah. Nyutan, hulu bus ini. Ayo. Apa ini? Oh, jenuh lah ini. Di mana? Oh, itu. Pangdenge aing eta saha si Asep nek gawe nya? Oh, ini mah. Tahun ini aja. Oh, ini ini apa? Nah, itu. Ini tidak tahu usaha itu. Itu sih anaknya doang. Iya, nak ngomong uang aja nak angkat ya. Nak ngomong tamai. Oh, teh iya saha Asepna teh iya teh babejalan kana aing. Oh, paling ya. Oh, kurang nek naon. Oh. Masep. Asep geus angkatnya? nggak sekarak mah Geus angkat kita, Dek. itu kekarak numpang Oh, geus. besok gerak itu Apa aing ngajak Aceng bae pang ieu pang anterkeun. Dengan mereka pendak jeung Asep. Dengan daekeun. Ceng. Hei, Anterkeun aing hayu. apa kak? Eta udah eta si Asep. Dengan mereka udah. Oh, ngomongnya. Nó nói giờ chuột là anh ta lên như là thao thức hay là nhọc hay là nó là nói theo lúc là gì đó nói thấy nó cái con tinh lọc nữa
Jadi ya Jom. Naon dia tuh babejakan aing dek angkat kan orang babeja kan aing mah henteu. Ya Surabaya ge dulur dia, ya daftar dia. Aing nek bebeja kana dia Jom. Kampura aing. Kumaha aja yang sia bodokeun kana aing keluar rumah. Ya. Tong merasa aing kana aceng di kana aceng Aku deui. jono wes ya mau wae. Tuh kan pisengit diam mah. Nya gitulah. Sep, Ceng. Aing lain teu peduli karena dia Sep, karena Aceng, da Surabaya kabehan ge batur aing. Eta sing kitu doang lah. Anggeus, dia naik angkat gawe magera, angkat gawe burung. Oh doakeun aing sekarasan. Awas. Soalnya akatnya banan wae. Ayo balik, Jom.